nguningakeun saurna teh at-tawassul ala ila amalil birri. Jadikeun cukang lantaran amal sae. Naon cukang lantaran teh? Pelantara amal sae urang. Bade sedekah, bade bebersih, bade nyapuan jalan, bade ngayeu bersihan solokan. Amal saya teh amal saya jadikeun tawasul, jadi pelantara ieu jadi kabeungharan can jadi. Jadi amal saya orang pidamel jadikeun tawasul pelantara. Jeung teuing tadi nama jadi tukang beberes masjid, tukang ngabersihan karpet masjid. Rizkinya jadi dijadikan tawasul Gusti abdi teh ya ngabersihan masjid Gusti tawasul hayang indit ka Mekah Gusti. Yo ya. Da aya we nu ngalog teu sakedik marbot masjid kan tiasa angkat umroh. Kulantaran ditawasulkeun teh. Dibeungharkeun Gusti Allah. Teu sakedik jalmi-jalmi anu tukang damel, anu ka pasar, anu ka sawah, tukang tani, tukang ngaramet di pasan di Gusti Allah, gaduh tiasa tuang gaduh bumi, biasa gaduh rumah tangga, berkah rezekina dia. Tapi teu sakedik jalmi anu seueur penghasilanna tapi teu boga duit aja. Teu gaduh atas-atasan. Nyaon margina gaya hirupna teu gaduh bumi acan. Eleh keneh ku jalmi tukang macul gitu. Non margina margi amal saena teh ditawasulkeun ka Gusti Allah. Tawasulkeun amal at-tawassul ada ila amalin birri. Terasa lajenna al-bash